Tah, ieu katingali perkampungan teh hegar, resik. Pantas katingali na oge. Matak betah cicing di kampung mah dah. Goblok, bikin sampah di mana wae. Nah, sekacang. Naon kewenangan mana mau runtah di dinya? Justru eta. Kan urang teh sebagai RW, kudu cinta karena lingkungan. Kita bikin contoh, sangkan urang ngabuang sampah di mana wae. Teu meunang kitu mang. RW teh nya rukunan warga. Berarti artinya teh mengurus warga lain mengurus sampah. Akan ieu teh sampah warga aing. Mata ku aing dicokot oge. Tangke ku aing rek diurus wargana. Teu meunang kitu Pak RW. Eta mah lain kewenangan. Pak RW mah cukup ngurus warga. Tah, ayeuna urusan maneh naon? Ngomong kitu ka aing. Pan urang teh pemuda. Artina urang teh kudu ngelingan kanu jadi pemimpin. Ulah wakang ngelingan batur. Tah maneh kudu eling heula kana diri sorangan. Kan urang teh geus eling. Artina urang teh geus ngelingan ka diri sorangan. Lamun maneh keukeuh ngomong kitu, berarti maneh teh eling. Geus Pak RW mah teu apa artina kewenangan. Jadi si RW aduh teu ngarti-ngarti. Artina RW teh rukun warga, ngurus warga, aing ngurus sampah. Teu ngarti-ngarti si RW aduh. Anjing, motor aing anu halangan euy. Aduh anjing. aya kewenangan naon maneh ya ngegeserkeun motor? Pan motor urang rek kaluar we. Artina motor ieu teh kudu pindahkeun. Tapi ieu lain kewenangan maneh. Emang namanya tukang parkir? Pan lain. Tapi kan ieu kepentingan bersama we. Artina urang teh berbuat baik. Ya terus naon bedana? Bieu aing nyokot sampah. Pan eta sarua perbuatan baik. Tapi kan sampah mah tadi teu halangan naon. Artina antep eta kudu dibawa. Ngarti. Teu meunang kitu. Anjing saha eta ciga nu parasia euy. Rame cigana. Artina Gitu. Mana tahu RW sia kitu cupa. Aya naon ieu parasia? iya si RW nyokot sampah naon kewenanganana berarti si RW lieur. Justru maneh tah nu lieur mah teu bisa ngajaga lingkungan. Pan ngangkut sampah mah geus aya tugasna. Artina berarti mah teh garawe. Kela ari Pak RW mungut sampah di mana kitu? Tuh, di ditu. Apaan ieu teh sampah nu maneh? Berarti iya beang kerokna Artina kudu dibawa. Ayo beruskeun. Angkut Artina bawa kamila-lila. Ayo. Angkat. Tipu zaman kiwari. Boga duit, hayang ngarokok, hayang dahar, aku dibeli. Aya motor jelmaan. Kading alus motor ge. Mangsa aing ieu. Sia. Anjing saeta euy. Mencurigakan euy. Wah bangsat ieu mah euy. Nuju naon, Ciga nu baringung kitu. Iya, nuju milarian jangkrik. Oh, Sugante. Lain bangsat kan? Lain, aslina abi mah lain bangsat. Oh, nya sok atunya tuluykeun. Nya, nuhun nya. Acik, goblok aing direuwas euy, mun teh aing kagak ngabangsat tah. Si anjing nihara rese ieu mah euy ngabutuhkeun rezeki aing atuh. Aduh, anjing. Kudu rada waspada ayeuna mah. Bangsa teh di mana-mana. Teu nempo umur, teu nempo naon, pasti we jadi barangsat. Da eta tah faktor ekonomi. Alas ya. Saha
eta euy. Wah boa bangsat ieu mah. Siapa mana bangsatnya? Lain teh. Iya, di kita pangmendekeun setang ku baturan tuh nih hese. Alah, siapa mana bangsatnya? Bener teh, abi mah lain bangsat. Bener sia lain bangsat. Bener teh, lain abi mah lain bangsat. Ini kepercayaan. Ah, sia, sok we jujur. Bae da urang ge sarua bangsat. Nyala teh, bener abi bangsat. Tah kitu atuh ngomong tita tadi, kan bisa ku urang dibantuan. Oh, sok satu buru atuh bantuan. Eta mah tong direm atuh sia teh. Anjing itu jelema nu tadi ngabohong ke aing. Si goblok ka ngabangsat wanian anjing ngabohong ke aing. Anjing ka ngabobol gong ku aing anjing. Goblok. Sia barangsat goblok, ongkolin bangsat sia teh. Aslina abi malain bangsat. Teu percaya mah sok eta tanya kita ka si cucung ieu tah. Nyaa emang abi duaan, tapi da lain bangsat. Ah, waduk sama goblok. Ye, aing mah ngabejaan kasarianya. Lamun mereka bangsat ulah motor ieu, taiga aing hese. Geus ayeuna mah daripada mau motor hese, geus urang mau kacang we babari. Yang tinggal. Oh, nya tuh sok kulikinnya kalau gitu. Goblok itu jelema itu nih tadi. Wangian anjing wangian. Kemenang itu Pak RW, eta mah teu kemenangan. Tuh Pak RW, eta mah lain kemenangan. Pak RW na anjing oh dia. Jangan kita mau di Pak RW. Nah, urusan naon? Urusan Pak RT. udah mana? Warga. Tah, ayeuna urusan naon mana ngomong? Sikat Pak RW lah. Ieu mah kudu di Anjing, geus kenaan.